Waduh, kersel amatnya nya. Jernuh kila pagawean eueuh ya. Geus teu gawe-gawe sabaraha poe ya. Geus lir ya kana hulu gaduh, pusing. Nek kaleuweung ya ulun tuju ka kebon ya rada langlang kila. Boga baku-baku acan riut urang rasana. Ya kemana be ngomong-ngomong si cantel ya, si dugul ya jeung bapak ngulon ya biasa mah sok aya bae ka dia ya. Emang sebut rok panggih sok hayang panggih teh ya. Sok hayang mantap teh jampenan lah. Rusing kela ya. Karena mereka sawah ya nong cai. Usuk-usuk belut gitu lah nong cai ge. Alir teh ieu nya hirup kela. Susah baik mah hayang karena sukses kela. Berjuang matu dia berjuang dengan berkorban doang ya encan karena modal intinya ya ngebon ngejak dia modal penelitian yuk sukan ka tebeh dia tuh sukan manggis si dugu tuh nek agak kan musik belut bae ya kesel dia manggil lah ah Wah, iya mah cuacana bagus dak, asana bae mah. Boh. Oh, jadi iya mah tadi na hujan bae. Kumaha wa teu lempang mah. Pokona mah eueuh. Ya eueuh maksudna mah teu duit. Lain eueuh naon. Teu kabeli bako-bako acan. Lauk asin cadangan, beak usam. Usam tali pagar teh sadeunkeun buah mah beuh hobi amat eta. Beh. Pokona mah lauk usam mah dipanggang teh kurang. Tali pagar ha, weh maka sepi, ngeunah, weh, kemana nya aing ieu ka beulah barat, ka beulah timur ieu lumampah ieu, pangrasa tari seumpih ieu bari nek sugan ieu nawarkeun ieu ya, kalo renovasi kalo, biasa mah ieu rame ieu ka mana ibu-ibunya, ting bisi di dapur mereunanya. Oh, kudu ka mana ieu aing ieu? Lah. Wih, astagfirullahaladzim. Lain heubeul amat ieu di mana bae. Nu mangkak. Lain jang santel bae nanyakeun ieu. Heeh. Deung-deungeun naranyakeun ka mana cenah ieu buah pangulon. Bener eta. Aya cenah kebal cenah ieu. Lain cantel ge. Nya, Ya. ai di kebon sok sorangan be batur ngobrol. Atuh mentak eta lah. Eta ge gua enak lumampah ieu. Ka mana? Ka mana bae lah geus pokona mah ini ti imah mah ka mana bae. Deuleu. Wah, bagus teh tah. Nang nyeunaan cantel. Nah ieu solotrong tah. Solotrong pantri rokok teh ya. Mantap. Tina cabe. Tina tanggal cabe ieu mah. Betul. Waduh. Lamun hayang bagus mah babari. Nanaon? Tidak mangandeuh. Mangandeuh. Beuh, bagus pokona mah. Ieu ge bagus. Kumaha nu nyieuna? Mun teu lamun teu emang ada tanggal itu tuh. Tanggal naon? Katuk manuk. Katuk manuk. Boleh ai kitu. Tapi hiji ge moal beak ieu mah. Ngomong-ngomong lain ieu loba nu kangeneun ieu ka uwa. Bener eta. Ka mana cenah ieu heubeul telok bijil-bijil cenah kitu nya. Heeh. Matak uwa ieu lah. Atuh mulain deui ieu. Jadi ieu geus beak bakal di imah bako di antara nama. Lauk asin, tali pagar sedengkeun uwa mah hobi teh lauk asin. Heh, ngomong-ngomong bako jeung lauk asin, asa kaingetan eta, orang di imah mah eueuh. Oh. Kebeneran ya, ngantongan duit 1000 mah sugan meunang ka pasarnya. Datang ka pasar mah geus kumaha bae. Heeh. Ayo ge bareng yuk. Yuk. Kemana ya? Dugul ya. Kayak panggil mah hidup bukan cukup nama bro. Kangen lah. Bukan rokok saya tambah. Soalnya ini tinggal sebatang deh ya. Aduh. Assalamualaikum. Kumaha? Sager ya. Aduh. Gimana baik terok panggil ya hebel anak buah aja jangkut nih gondrongan gitu dong. Pas suung ya. Beuh, ngopi dulu ya. Ngopi. Saya mah aya terus ding teh saginum bae lah. Nu penting mah weureu nya. Naon ya? Berapa saja ngalinya.
lan meni pergal ke betis. Awas. Ada kulit dah. Daun kayak gitu jago silat. Gaba ikat lagi ikat untuk punggung batik orang tanah. Dan ini gantangan baik kore jakar puting mah ya nganyang ya nya. Mantan saya, si itu hanya si Ulan, Miss Amoynya, tulis pantai budak peh, asepan mepannya, basok kalau mengadil mah ya, ini mesti mana ya, nya kayu, mana kayu na Jawa, ngarang na, ini tekan kayaknya. Dan ya kebuka bakor nan yang ngalamun macam tadi ya yang jauhan ya nggak hayal karena ya mun orang mah alhamdulillah kemarin mah imah geus boga mobil geus boga cek batur dan lain sorangan gawe naon dia aja boga mobil kemarin mah urang di jaburan atuh urang mah gawe ngahayal bae harus lah ya ayo lah bareng ke kebon ayo. Terus orangnya menanya pusing di uang bagian. Tadi pan orang naik usap belut, ngadakan serangan, ayo. Wah pangulon kemana wah pangulonnya? Waduh, main tinggalkan bae. Bareng ongkok ke pasarna. Giliran balik be, waleh-waleh eta jelema boga halimun meuleun. Beuh, bener eta mah gagah ai kitu mah. Lain yang nyeun selotrong neuk meuli bako beak. Lauk asin beak. Layuna mah teu meuli naon. Percuma ke pasar ge jauh-jauh. Aduh, nya leumpang suku teu boga motor acan ye. Ih, hareugeun eta wa pangulon tah ninggalkeun bae. Gerap panggih ku saya. Moal dibere ieu pokona mah, moal dibere cai jeung nginum, tuman ke. Dekat dieu heula, sugan panggih di ditu tuh. Waduh, nya asap ieu mah teu bisa balik waduh. Kemana arah jalannya? Ka ditu meureun lah. Kemana si Cantel dak? Tadi mah bareng pugu kuai ditinggalkan ki heula. Kamana? Saya nak nanyakan ke itu doang nama itu sahanya. Si Dugul doang nama. Kayak kadinya tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggih Cantel henteu. Henteu. Doang koto kalku mah cidak. Lain ngomong-ngomong ieu make minyak nepae, minyak ajar aswar diurnya. Bagus doang koto kalku jago nanti ya. Lain ya, di mana bae kuari? Masih kena di Kilalayu. Oh, pantesan. Iya, penghuni Kilalayu teh ieu. Iya, pangasuh lasun beureum. Iya. Atuh mama olege kan ieu jenis sangrai. Ulah ke patredang bae teh ditu. Kumaha anjing. Dugul heuy. Mending ka ditu yuk. Hah? Aya cieur na bongbong kalapa ning diala. Oh. Ngomong-ngomong antir wayu nyaman ya orang kan tuh Cantel kan itu ciga nama tuh yuk